nyaritakeun sok di naon wae kitu Ibu mun pami tausiahna teh masalah naon wae nya kitu we ari pangajian mah kitu sok emut naon dibahasna naon pikir teh pokoknya gitu ya materi pengawasan mah di mana-mana oke nya kitu teh nu kumaha sok emut pami ka bumi naon dibahas di dieu mata ke ece ari ngaos kudu dibawa jeung hate-hatena atuh jantan euy teh emut lain dongkap ka majelis taklim sanes dongkap ka madrasah teh kalah ulak ilik tetangga tiung mah da hade ieu mah tiung mah tapi kan bae da di mana-mana di pangaosanna model kitunya ayeuna sigan heueuh merhatoskeun jeung segala rupa asup we suku kana senal da poe kalau diomongkeun tapi kan bae eta ciri khas pangaosan sakedik ibunya abdi mekelan ka ibu punten kieu dari pangaosan mah ibu hiji waktu Syekh Abu Yazid Al-Bustami taros pangersa mama pesantrina Syekh Abu Yazid teh salah sawios ulama besar tasawuf ditaros pesantrina teh mama naon ibadah naon nupang abot-abotna numutkeun salira anu mudah-mudahan tiasa jantan bekal kanggo abdi cek santri cek muridna teh saur Syekh Abu Yazid Al-Bustami tak apalkeun dulu kami teh salila kurang lebih 30 tahun ibadah geus leuwih ninggalkeun urusan kanikmatan dunya sare geus dikurangan ku dilobakeun tahajud betul geus dikurangan warakna kulo dilobakeun puasa di antara ibadah nu geus dilakonan ku kami aya hiji ibadah nu pang berat-beratna ceuk santrina teh cek jamaah model ibu kitu naon mama gamparan mangga uningakeun supados abdi janten taki-taki ieu cek ulama besar nyebutkeun eta ibadah teh berat aya saur Syekh Abu Yazid Al-Bustami di antara nu pang berat-beratna ibadahnya eta ibadah tolabul ilmi cek Abu Yazid teh cek ulama tasawuf abot bu nyuprih ilmu teh cek ibu teh buncelik nah ada babahari ngaji mah tinggal ini ka madrasah gek we calik dengekeun we kitu ge lamun teu nunutan di pengajian panduannya teu nunutan pasti ngobrol lain ngopi ngobrol terus gitu so aya jempe bibir panon rapat aya panon buncelik bibir terek cicik dan di maraos sabab naon speaker agung hiji wakos abdi silaturahmi modal kieu speakerna tarik ngan di luar aya di jero alit atuh balap jeung ibu-ibu ari sora lalaki kalah kumaha geus sakumaha we lalaki eleh we ibu-ibu tambah lagi mah atuh sok tarik abdi mah taralaun ngarios cik eleh mana jeung ibu-ibu ngobrol nunutan pasti lamun teu nunutan ini ngobrol tapi alhamdulillah sakitu ge init ngaji ieu mah ngobrol beuki ngaji tara riweuh kana ari diobrolkeun saha ngaboa ngobrolkeun tetangga gibahna ngomongkeun batu sok ngomongkeun batu itu keun bae sama udah diulahkeun mengamuk ibu teh sarua dah hate leutik mah pasti apal ibu sok dina amanah ibu sok ngomongkeun batur hate leutik mah apal eta dosanya nah keun bae kitu datuk cek abdi teh kade ibu ulah nyarioskeun batur hukumna teh dosa teu kudu ngomongkeun kitu da ibu ge ararapal sakitu arapal resep kan ngomongkeun teh kumaha carana apan hayang lunas mah kudu dipentah hampurana di mana atuh lamun sok ngobrolkeun jeung tatangga kudu naon di antara kudu getol ka pangajian naon di pangajian pasti silaturahmi nempelkeun da abdi geus yakin ieu nu ngariung ieu teh da aya meureun di imah hasil omongkeun ieu teh asal ngobrolkeun dia tong gede
tong gede ka hariwah kan bae naon kudu optimis naon kan bae ku aing diomongkeun ge da Sabtu hareup pasti panggil deui minta hampura deui sok da mah bawa ibu tuh naon teu poho deui nya pasti gitu tatong jauh-jauh da bibir teh ateul ibu bibir teh ateul lamun teu ngomongkeun datang jauh-jauh ayeuna we beres ngaji beres ieu da moal bawa nu pangha diomongkeun moal ieu pasti abdi sok da jamaah mana ka Agus teh jamaah mah lamun teu ngobrolkeun anu batur sapangajian henteu eta geus beak diomongkeun ngobrolkeun ajenganana we dibagi-bagi jadwal bagian saha ustad anu wah ustad eta pasti teu rame tunu ece sok kitu tara kan bae tandana osok ngaji kan bae weh da diulah-ulah kena da cantang tu nurut wah ieu mah bagian ajengan itu wan ajengan ieu bagianan wah ajengan ieu mah sok tarik cenah nyaritana teh bledag-bledag jeung sagarepanya ngan anger ngabahasna teh eta sok silih-sigeung di juru teh ibu-ibu teh saha ajengan ieu mah bawa pasti ngabahasna teh eta sok dengekeun cenah ai pek tadi kesakeun heueuh nya cenah ngomong eta ai nu pernah kitu teh nah habat abdi apal da katingali cilet-cilet mah ka ngomongkeun teh kan bae tandana osok kan bae kan bae da Sabtu hareup panggih deui nu hariwang mah komo nu kakara init ngaji kurang teh pan diomongkeun teh eta karunya bisi punung deuk teh heubeul tarang ngaji can pernah dongkap teh si ibi teh jawab panon teh ibu nu osok kali pengawasan ya boleh tumben ini ngaji tuh osok kita aya nu sok itu tara ibi cek teh alhamdulillah geuning sadar enak mah ini ke pangajian bari jeung jebi-jebi ngomongkeun geus pasti minggu hareupna teh moal datang deui Rajeun aing mah init ngaji kun osok pada ngomongkeun jabah diuk ulah di dinya da geus eta mah diuk eta teh naon geus rotin diuk si eta malah belah dinya dieusian teh baketut we hasil